Salam dina waktu harita masa sore adenge harita tonggerit mendiken karyang di sareda tembalan jeung pada baturna. Di buruan imahna si Wardi jalma-jalma harita mah geus arindit nyatana ka imahna masing-masing lantaran tarungna si Ambarawa jeung Senrata teh rek dilaksanakeun engkewe aya kana sajam atau kana sajam satengahna istirahat heula. Si Ambarawa geus capeun cikeneh tarung. Tang tunda bae manehanana bakal moal panujueun mun teh mah langsung tarung jeung Senrata. Kabehanana harita keur aya di imahna si Wardi dahar medikeun ka cing calebek cing camuil. Kawantu kedaharan mah aya lantaran aya anu nyadiakeun. Nya sabadana barang dahar harita kabehanana oge cing pelenyun harita arudud manehanana nyarane kana bilik bari jeung cumarita jeung pada baturna. Si Ambarawa anu geus sombong mah manehanana boga peluang bakal jadi pamimpin anu mingpin wadia baladna ti golongan hideung. Ari Senrata mah repeh we manehanana mah memang henteu pati loba cumarita. Mun teu penting-penting ting mah Senrata tara cumarita. Ari ditanya mah kakara cumarita atawa lamun boga kahayang jeung kapentingan kakara Senrata mah sok cumarita. Si Wardi sapara kanca manehanana ngerasa kuciwa hate. Lantaran naon? Lantaran ti golongan manehanana si Wardi, si Garmo Daden jeung si Korna eleh tarung ku baladna Ambarawa. Jadi mun teu mah ningali kana kaunggulan mah bisa jadi Ambarawa anu jadi pamimpin, si Senrata wakilna atawa Senrata jadi pamimpin wakilna Ambarawa. Hal ieu teh kurang panuju pikeun si Wardi mah lantaran manehna geus sarua hayang ngawasa dunia kajawaraan. Sedangkeun para jago jeung jawara teh dina zaman harita memang encan kumpul kabeh, masih kene aya di pagunungan atawa masih kene aya di lengkob-lengkob. Jadi jarang anu turun gunung ari eueuh tanding pakalangan mah. Kecuali lamun diayakeun tanding pakalangan tang tuna bae bakal loba jalma anu ngarumpul di mana bae oge bakal halarir. Ya sabadana reureuh galengitkeun kacape si Ambarawa harita pok cumarita. Ayeuna mah dewek gejag-jag euy. Ayo Senrata, urang mimitian tarung ngalah. Dina poe ayeuna kudu kabuktian yen dewek anu bakal jadi pamimpin. Dewek bakal mimpin di dunia kejawaraan. Kabehanana kudu panuju ka dewek. Wardi, Bontar, Garmo, Daden, pokona mah kudu satuju. Reksa bae anu jadi pamimpin wayahna kudu tunduk patuh kana parentah jeung wewenang dewek. Mun teu mah henteu jika nama bisa bae ku dewek bakal diusir ti petempatan. Ngadenge ceritaan si Ambarawa samodal kitu puguh we pikeun si Wardi mah teu panujueun. Lantaran si Ambarawa tetela geuninganan boga niat hayang ngawasa imahna, hayang ngawasa kabehanana. Padahal mah lain kitu ari imah si Wardi mah tetapi imah manehanana teu bisa diganggu gugat. Kahayangna si Wardi teh kitu. Tapi ancaman si Ambarawa bieu ngomongna memang kitu, nyatana rek ngawasa imahna jeung sakabehna be. Tapi sok senajan dina jero hatina galecok ngomong si Wardi teh jeung anu sejenna geus sarua. Dina waktu harita mah teu boga wewenang naon lantaran anu bakal tarung teh Ambarawa jeung Senrata. Kajaba Senrata anu cumarita luhur eta mah teu naon. Ang sombong Ambarawa. Urang buktikan sa di antara urang anu panggaga jeung saktina. Ang wakal ngomong luhur. Isi teh mangke ragrag kahanap
bakal nyeri karasana. Dewek mah kabuktian Senrata. Jurus pecut iblis, pertama jurus angin geni jeung jejekan maut. Wah, tingkatan ge tingkat tinggi dibandingkeun jeung ilmu sia mah eueuh naon eueuh. Naon maksudna eta? Cuma eta menikeun kaluhur jeung ngahina kitu ka batur ulah kitu Ambarawa. Lamun geus ngalehkeun dewek geus ngajungkeun ngacoprak. Eta mah sabodo dek ngomong luhur, dek ngomong saluhureun. Bulan cek paribasana sabodo teuing eta mah. Lantaran geus kabuktian maneh panggagana. Tapi lamun dewek keur panggagah jeung pangsaktina, wayahna we maneh kudu turut temut ka dewek Ambarawa. Wal mungkin Senrata. Wal mungkin wal. Dewek anu bakal unggul mah dewek. Rahayu urang buktikeun ya. Ayo kabehanana kudu kaluar. Kudu nyaksian kana kahebatan ilmu dewek. Sabada kitu mah Ambarawa nangtung terus turun ka buruan. Manehanana anu nangtang tarung ka Senrata. Nya kulantaran Ambarawa teh geus kaluar geus pancu nangtung di buruan, kabehanana ge harita kaluar ti imahna si Wardi. Senrata harita geus pancu nangtung di hareupeun Ambarawa. Jalma-jalma sejen oge anu nyaksian kana eta kaayaan harita geus haladir deui bae. Caricing di dinya aya nu jarak jauh, aya nu oge deukeut, aya nu dina tatangkalan, aya oge nu dihandap. Kabehanana penasaran saha di antarana anu bakal unggul teh nah Senrata atawa Ambarawa. Kudu dimimitian imah tarungna euy. Kudu dimimitian. Sok lah mimitian. Dek jurus naon oge sok, dek mata sieun teu. Gunakeun we, pecut sok burukeun. Pecut doma sok gunakeun buru. Dikeun dewek mata sieun. Dek pecut, dek bodog, dek naon ge teu sieun Ambarawa. Tong sombong sia Senrata. Ya! Cerilat. Si Ambarawa harita narajang ka Senrata. Pecut harita teh ngablesat dek dibabukeun kana sirahna Senrata. Tapi edas ujug-ujug harita rep harita alam anu tadina caang teh ngadadak jadi poek mongkleng Butradin. Senrata ngagunakeun jurus iblis peteng. Dina waktu harita jadi poek mongkleng teu kaciri curug-curug acan. Ogohe Ambarawa harita kaget lantaran Senrata ngagunakeun jurus iblis peteng. Ogohe eta pecut anu ngablesat nyamos kana tempat kosong lantaran Senrata geus nyingkah ti dinya. Kaplas. Serangan si Ambarawa harita teu keuna kana sasaran. Dina kayaan kitu Ambarawa harita culak cileuk ka itu ka dieu. Di dinya teh memang poek teu katempo naon-naon. Jalma-jalma nyaksian oge si Wardi. Si Wardi jeung anu sejen oge teu bisa nempo kana kayaan di eta patempatan lantaran poek mongkleng Butradin. Si Wardi jeung si Bontar katut anu sejenna ge sarua kabawakeun asup dina pepetengna jurus iblis peteng. Lumata kabehanana ge caricing lantaran naon bisi teh mah kabeunangan ku panrajangna Senrata. Jalma-jalma anu nyaksian jadi bingung lantaran naon, lantaran jalma-jalma anu aya di jero pateng teh atau pepoek teh dia memang teu katempo ti luar. Sedangkan jalma-jalma anu sejen mah anu nonton teh kabawa poek. Lantaran anu poek teh ngan saukur dinya we di buruan imahna si Wardi. Senrata harita narajang mendo harita kana beungeutna Ambarawa. Urep katuna harita menikeun ka nyerowok hiup ciapit. Dalik deug. Ambarawa harita ngandalik deug saterus nama pecut harita nu ku pakapik diputerkeun di luhureun sirahna. Hiup betrak ciruger harita. Ambarawa mabukeun pecut ka mana bae lantaran Senrata mah teu ketambaeun. Malahan mah keuna kana taneuh menikeun ka Mancaura. Ambarawa harita ngadidegkeun kana gerakan Senrata. Tapi edas kecepatan gerakan Senrata memang mal ketuturkeun ku pangdingina Ambarawa. Nyaho-nyaho harita hiup jobet gadun Ambarawa harita pindo uleungeun katuhuna Senrata. Ambarawa harita ngalayang badana saterusna mah harita ngajarig-jeg menurut katukang
lantaran dina waktu napak Ambarawa teh kasaimbanganna memang teu kajaga. Parejeng ngajarik jeung nu katukang mabukeun pecut iblis ngablas harita teu keuna bae. Ambarawa harita jadi ratu tutunggulan lantaran tita tadi memang manehna teh sombong naker yen tang tuna bae cenah bakal bisa ngalekeun Senrata. Tapi kabuktian mah geuninganan kakara oge maju nerajang Ambarawa teh geus kabeunangan ku penerjangna Senrata. Dina kayaan Ambarawa harita ngajarik jeung nu katukang, harita ti tukang aya anu ngakidegeun sirah Ambarawa. Harita nolonyong ka hareup. Tolonyong. Harita Ambarawa teh tolonyongan ka hareup. Kakara oge harita si Ambarawa teh nahan ku sukuna supaya teu ngagebruk kana taneuh. Siat hiup berat. Dua sukun Ambarawa harita direngkas ku Senrata langsung ngagedebut nang karak bengkang. Dina kayaan ngangkarak bengkang kitu hiup cepet. Dadana si Ambarawa dijajak ku Senrata. Waduh. Ambarawa harita calawak. Hiup cepet. Beungeutna si Ambarawa teh ditanggel. Hiup cepet. Ogohe kecapna harita kaluar dina irungna Ambarawa. Ambarawa dina waktu harita nyal kesel jeung diteu nyangka jurus anu digunakeun ku Senrata teh kawelang jurus anu langka can bisa ngaleungitkeun eta pepeteng teh jurus iblis peteng teh. Popoek anu ngalipudan kana badan Ambarawa jeung Senrata teh memang hese disingkahanana ku Ambarawa. Senrata harita pancu nangtung barejeng ngantep Ambarawa sangkan bisa hudang deui. Getih harita ngucur tina irungna si Ambarawa karasana memang nyeri. Dadana eungap dipindo ku Senrata. Nu matak ulah sombong jadi jalma mah euy. Di mana-mana aya jalma nu sombong tang tuna bae bakal aya nu nyomongan doi. Tiruhun langit aya langit deui. Jadi jalma mah ulah sombong Ambarawa. Kajaba engke lamun geus jadi pamimpin kakara sombong. Setan. Iya. Ngancam ka dewek model kitu ngahina eta ngaranna. Urang teruskeun tarungna. Dewek can wasa eleh Senrata. Ragatek Ambarawa harita ngagunakeun jurus angin geni. Banyak ngamaksud harita hayang mencelengkeun hayang cenah ngalayang si Senrata teh. Kakara oge ngawatak eta ilmu hanya seak harita. Aya angin ngegelebuk kana badan Ambarawa. Tetela kecepatan gerakan Senrata lebih cepat ini mang Ambarawa. Ieu mah kakarek ngawatak sedengkeun Senrata mah geus ngagunakeun eta jurusnya tina angin geni teh. Eta angin teh nembrakeun badan Ambarawa cedak sorosod. Badan Ambarawa harita nyorosod aya kana 10 meterna. Dina kayaan kitu Ambarawa sarua harita ngawatak eta jurus saterus sama didorongkeun ka hareup. Siat hiup. Surilat Senrata harita geus ngajurat tinggalkeun eta patempatan. Ngamaksud harita teh hayang cicing ditukangeun si Ambarawa. Celik harita geus aya tukangeun Ambarawa. Ambarawa harita ngerahkeun sakabeh kakuatanna angin harita didorongkeun ka hareup. Sedangkan jalma-jalma anu sejen harita asieuna sok bisi kateum ragu angin ciptaan dina jurus angin geni milikna si Ambarawa. Gorowok harita si wari gogorowokan. Si Bontar, si Garmo jeung anu sejen geus sarua harita gogorowokan. Malahan mah si wari mah lumpat harita ngajerat ninggalkeun eta patempatan ninggalkeun buruan anu poek. Cerelat anu sejen oge sarua ngajerat harita ninggalkeun peteng dina jurus iblis peteng milikna si Senrata. Kabehana ge ayeuna mah geus kalaluar anu aya di jero teh nyatana Senrata we jeung Ambarawa. Ambarawa kadenge harita loba jalma anu kalaluar nyatana ngajauhan ti tempat tempatan. Nya kulantaran kitu Ambarawa ge hayang kaluar ti dinya sangkan naon, sangkan henteu poek, sangkan bisa kaciri we naon-naon anu kajadian. Senrata bisa ngarti yen Ambarawa ge hayangan kaluar ti dinya. Tapi kulantaran Senrata teh mibanda eta jurus tang tuna bae Senrata ge moal ngijinan si Ambarawa kaluar tina jurus iblis peteng. Sok maju. Kula mah aya di dieu lur tukang. Siat yuk kiobet. Kakara oge Ambarawa harita malikeun badana
banget harita dipino kulengan katuna Senrata atau pogowe dayak dag hiu cubet suku katuna Senrata harita nyejek kena dada Ambarawa cengkang kedebut harita badan Ambarawa teh mebet kana taneuh kenapa pikaronyaeun weh pikeun jalma-jalma anu nyaksian dina eta kaayaan si Ambarawa anu sombong teh ayeuna mah eueuh nanaonna pikeun Senrata Picik siapa Senrata Rajen wani ngagunakeun jurus iblis beteng. Sok atuh tong digunakeun eta jurus ari wani mah. Tong digunakeun. Kumaha carana belur sangkan unggul. Ieu mah termasuk ngagunakeun senjata rahasia. Henteu ieu mah. Jadi pun bisa masor maju deui lah. Tong lebang ngomong atong. Eta leungeun ku aing bakal dipeteskeun. Eta beung sarua bakal dipalitekeun ku aing hobor maju deui Ambarawa. Ambarawa harita nyal jadi ambek banget harita katempo ku sim kuring banget si Ambarawa teh harita menikeun ka ecei beureum lantaran kesel ke si Senrata cuma di tanah sebelah kitu menikeun kata sopan cek pikir si Ambarawa teh kuduna kamanehna mah saropan ngomong teh lantaran bakal jadi pamimpin. Ada serangan dewek Senrata. Hiat. Angin gede harita digunakan di si Ambarawa. Senrata buru-buru harita ngolepat tinggalkeun eta patempatan. Maksud harita cicing deui harita teh di mana di tukangan si Ambarawa. Ambarawa ge bisa ngarasakeun ye Senrata teh aya di tukangeuna. Buru-buru harita ngagunakeun pecutna pikeun ngancurkeun badan Senrata. Sok hiu siat cilang keplas. Serangan si Ambarawa teh harita teu keuna Senrata geus pindah tempat. Dina kaayaan kitu Senrata ngagunakeun jurus cejekan maut angeureupkeun jurus anu geus dibikeun ku Jayapati. Cilang siap. Eta mah suku katuuna Senrata ngapiur harita ngablesat ka mana kana beungeut si Ambarawa. Ambarawa bisa ngadenge yen si Senrata teh narajang ka manehanana. Buru-buru harita teh loncat, cilang harita loncat. Senrata terus-terusan harita nyusul tapus ke Ambarawa. Aku lantaran gerak penerjangna Ambarawa mah kandeg lantaran poek teh ya. Sedangkan gerakan Senrata mah lancar jaya manehanana sorangan anu mibanda eta jurus tangtuna bae katempaweun kabehanana ge ku Senrata. Gedoran demi gedoran harita tenggelan demi tenggelan Senrata kena pisan nyayang harita kana dadana kana pojeli kana careham jeung kana cukang irungna si Ambarawa. Siat hiu jebro jelma jenak hiu gebro jirin siat hiu Senrata harita nyabok kena pipina si Ambarawa anu gandayak dag harita katukang hiu gaplok hiu cubet dadana harita dijejak cengkang kedebut Ambarawa harita mebet kana taneuh kecilok harita ngutakeun ketira lambaran manehanana ngarasakeun ka nyeri anu pohara atuh si Ambarawa dina waktu harita. Dina waktu harita Senrata narik di jurusna nyatana jurus iblis petang ditarik berai di tempat-tempatan teh jadi caang katampo Ambarawa harita nangkarak pengkang bari jeung tina sungut ngaluarkeun getih tina irungna geus sarua ngutahkeun getih. Si Senrata harita nyamperkeun ka si Ambarawa bari jeung aksina keur nepak dada malahan mah kanu sajan oge ngayakinkeun yen Senrata layak dijadikeun pamimpin. Lah maneh teh euy Ambarawa eueuh nanaonna. Tuhun kawe ngomong menikeun ka tarik, menikeun ka ganeng di imah teh jadi pamimpin ah. Teteh lagi dengan eueuh nanaonna eueuh. Kabuktian eueuh nanaonna lur, eueuh nanaonna. Sor maju deui Ambarawa. Mun masih kene wani kitu ge. Mun teu wani berarti dina poe ayeuna pisan dewek jadi pamimpin ti golongan hideung. Panas harita hatena Ambarawa karerab ku ceritaan si Senrata. Korejat hudang deui. Tepadorieun kana tatu anu aya dina dada jeung anggota badan sejen anu penting mah hayang buru-buru ngelehkeun Senrata. Ragatek Ambarawa ngagunakeun jurus angin geni seperti tadi. Tapi teteh larina waktu ngagunakeun eta jurus karasa nyeri ku Ambarawa teh. Dadana ngarasa nyeri lantaran eta jurus teh
memang ngalirna teh kana dada. Nu matakeuna waktu harita ngagunakeun jurus angin geni teh ngabahayakeun pisan pikeun jadina. Langsung tina sungutna Ambarawa teh nyebrot getih harita teh lantaran jurus angin geni kakuatanna teh malik kasorangan. Sabada nyebrot harita teh getih tina sungutna si Ambarawa. Gedebut Ambarawa harita mebet kana taneuh. Ambarawa geus teu bisa walakaya manehanana lamun nangtung deui terus ngagunakeun jurus bebahayaeun. Cerelat harita si Montar si Romada harita nyamperkeun ka si Ambarawa sedangkan Senrata mah henteu diantepkeun bae. Naon sababna? Lantaran wakosna parantos Lajeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.